Si Rawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Si Rawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup-na kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka si Rawing. Si Rawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Caturkeun harita ayu manganti anu nyobaan nyusul si topeng mayit bener-bener hanjelu jeung ambek anu lain di kieuna. Gerakan si topeng mayit teu beda ti setan, sabab tetela si topeng mayit teu kasusul duka teuing terus ka mana. Ayu manganti ngahegak ngatur napasna, teu sirikna gegejret sukuna kana taneuh lantaran handeueul jeung ambek sabab leungiteun udagan. Ayu manganti jadi ngarti si topeng mayit nyata boga kamampuhan ilmu anu geus tepi kana tahapan puncak ilmuna. Ayu manganti ngagarendeng ngomong sorangan. Bener-bener hebat si topeng mayit, kecepetan gerak nalir upama setan bae. Siga anu bisa ngaleungit bae eta jalma teh aing jadi leungiteun udagan. Tetep teu bisa ka udag teh si topeng mayit teh ku dari aing. Nah terus ka mananya ini mah aneh bet ngebantu ke diri aing deui. Ngan jelas aing kudu waspada sabab kemampuan diri na tetela leuwih punjul batan diri aing. Buktina dina kecepatan gerakna teu bisa diimbangan ku diri aing. Saha sebenarnya si topeng mayit teh nya? Ayu manganti jadi terus ngahuleng mikiran si topeng mayit anu dekat teuing terus ka mana ngilesna. Nu jelas ayu manganti leungiteun udagan teu mampu ngimbangan kecepatan gerakna si topeng mayit. Akhirna dibarengan ku perasaan anu hanjelu lantaran teu bisa nyusul si topeng mayit. Ayu manganti terus init ninggalkeun eta patempatan. Tujuanana tetep kudu panggih jeung si topeng mayit. Sabab lain bae tetep hayang malas pati, tapi bari hayang ngayakinkeun kumaha nasibna Jaka Sinangling anu dibawa ku si topeng mayit. Caturkeun harita galungga anu mawa Ki Bantrang Aji anu jadi guruna. Lantaran can manggihan tabib anu bisa ngubaran, kapaksa Ki Bantrang Aji anu jadi guruna dibawa balik
ka imahna. Ningali kadatangan Galungga bari mangku Ki Bantrang Aji anu tatu di jero puguh be. Dewi Angrum kaget anu lain di kieuna. Saterusna Ki Bantrang Aji dipernahkeun heula di salah sahiji kamar. Geus kitu Galungga ngajakan ngobrol ka Dewi Angrum anu jadi pamajikanana. Galungga henteu bisa ngabohong atawa ngareka carita. Harita ngabejakeun ngeunaan kajadian anu sabenerna ka Dewi Angrum. Ti mimiti Galungga datang ke tempat Nasirawing. Terus eleh jajaten sarta datang menta bantuan kanu jadi guruna. Akhirna Ki Bantrang Aji anu keur tarung ngalawan Ayu Manganti rubuh ku si Topeng Mayit anu terus init ngiles duka teuing ka mana. Dewi Angrum puguh be hanjelu jeung ambek hatena ngadenge guaran ti anu jadi salakina saperti kitu. Galungga kadenge mungkas guaranana. Tah kitu Angrum kajadianana teh terus terang akang sorangan ieu teh ngarasa hanjelu anu lain di kieuna ku ayana ieu kajadian ngan rek dikumahakeun deui da puguh kieu buktina geuningan. Akang oge guru akang teu mampu ngalaksanakeun karep jeung kahayang Angrum. Si Rawing lain tandingan akang, malah anu leuwih teu kaharti deui. Saha sabenerna si Topeng Mayit sarta naon masalahna make jeung nulungan si Ayu Manganti. Bener-bener elmuna luar biasa. Ku sakali bantro kakuatan Ki Guru geus kieu kaayanana ieu Angrum. Dewi Angrum neuteup kahareup siga anu melong kosong. Katingali paroman beungeutna anu ngemu rasa kahanjeluan. Memang goreng nasib abdi Kang. Baru satadina mah abdi teu boga harapan Kang Galungga bakal bisa ngawujudkeun karep kahayang abdi. Kahayang abdi anu geus lila jadi implengan Kang. Inget kana sumpah di hareupeun anu jadi guru. Memeh ajal pati dina lahunan abdi bakal males pati ka si Rawing. Tapi dina kanyataanana bet kalah ka kieu geuningan. Satadina mah baru geus atoh sugante nya we. Si Rawing anu kul tinggal ngaran. Ana dibuktikeun tetetela masih keneh aya di kieuna geuningan. Malah Kang Galungga oge kalah ka kasoran eleh jajaten. Galungga neuteup ka Dewi Angrum anu jadi pamajikanana. Manehna bisa ngarti jeung ngamaklum kana perasaan anu jadi pamajikan anu dipinuhan ku rasa kahanjeluan. Galungga narik napas panjang, kadenge harita nyarita deui lalaunan. Ulah wakeletik hate atawa peungeus harapan Angrum. Di mana guru akang geus pulih deui kasehatanana. Akang jeung anu jadi guru bakal neangan deui sagala rupa upaya sangkan bisa ngayakeun balitungan jeung si Rawing katut Ayu Manganti. Akang bisa ngarti kana perasaan Angrum dina waktu ayeuna. Tapi ieu kagagalan urang dina waktu ayeuna Angrum kudu dijadikeun pecut. Sing percaya Angrum, akang tetep janji rek nyumponan karep kahayang Angrum. Dewi Angrum geus teu hayang deui ngomong sigana teh. Ukur terus ngaleos ninggalkeun anu jadi salakina. Dina hatena Dewi Angrum memang geus teu percaya deui kana caritaan ejeung kasanggupan pikeun males kanyeri ka si Rawing jeung Ayu Manganti. Sabab geus bukti guruna oge anu ngaran Ki Bantrang Aji can karuhan bisa ngungkulan Ayu Manganti. Mangsa wanci peuting sumanding, Galungga mah lantaran capek, peuting eta sarena teh tibra. Sedengkeun Dewi Angrum mah ngulisik lalaunan, terus lempang jejengkean keluar ti kamarna. Di tengah imah Dewi Angrum ngajanteng nangtung, hatena galecok ngomong sorangan. Wah artina aing lila-lila cicing di dia boga salaki Kak si Galungga. Anu tetela teu mampu ngewujudkeun pamenta aing. Entong beruning manehna dalah guruna oge geus teu bisa diandalkeun.
Satadina dari aing boga harapan teh sugan we nya si Galungga bisa nyumponan ka hayang aing. Mun nyaho kieu mah ti bareto kene aing teu sudi kudu jadi batur hirupna. Jelas aing kudu init dia mah geus teu guna aya di dieu lila-lila oge. Sabab sanajan Ki Bantrang Aji engke lamun geus pulih kaayaanana tetep moal mampu ngungkulan jeung ngawujudkeun ka hayang aing. Kudu diteangan ku sorangan ieu mah ieu. Jalma anu bisa ngabinasakeun si Rawing jeung ayo manganti. Kalawan sacara dedemitan dina lengka-lengka suku anu tenimbulkeun sora harita Dewi Angrum terus init ninggalkeun eta patempatan anu salila ieu jadi tempat cicingna hirup babarengan jeung salaki anu ngaran Galungga anu mihukum dirina jadi pamajikan. Caturkeun harita jaka Sinangling anu nuturkeun lengka si Topeng Mayit. Tapi ke tempat padumukan si Topeng Mayit anu jauh kaditu kadieu. Kaayaan jaka Sinangling teu beda ti anu linglung, taya niatan kabur sigana teh. Sanajan ditinggalkeun sorangan ku si Topeng Mayit anu harita nyelang init mandi heula. Dina kaayaan keur diuk ngajentul sorangan dina luhur akar-akaran dihandapeun tatangkalan. Datang si Topeng Mayit anu kakara beres mandi. Si Topeng Mayit diuk dina luhur batu di hareupeun jaka Sinangling. Teu lila kadenge manehna nyarita. Akhirna ilaing teu burung bisa kabawa ka dieu geningan ku dewek jaka Sinangling. Sabenerna mun niat dewek ngabinasakeun ilaing, gampang nalir upama ngabalikeun dampal leungeun euy. Tapi dewek memang masih keneh aya kapanasaran. Aya anu hayang ditanyakeun ka ilaing jaka Sinangling. Nanyakeun naon Ki? Dewek meunang katerangan ilaing kasohor jadi tabib sakti. Satiap anu ditulungan tara make ngadua kalian datang ku ampuh-ampuhna ilaing dina ngubaran. Dewek jadi boga kayakinan kayan ilaing kitu tangtu aya rahasiana. Dewek boga kayakinan ilaing boga jimat atawa pusaka anu mampu pikeun ngubaran. Bener teu bener teu. Jaka Sinangling puguh keur linglung harita ungeuk bari terus nembalan. Si Topeng Mayit neuteup ka jaka Sinangling bari ungut-ungutan kadenge harita nyarita deui. Jadi lantaran boga kembang pancawarna, dewek kungsi ngadenge ngeunaan eta kembang pancawarna. Mun teu salah mah kungsi jadi rebutan jeung udagan para jago. Tetela eta kembang pancawarna teh aya di ilaing euy. Bener kuring anu boga eta kembang pancawarna. Bener. Coba ayeuna buktikeun ku ilaing jaka Sinangling. Dewek hayang ningali kana eta kembang pancawarna euy. Hayang nyaho kumaha rupana eta nu ngaran kembang pancawarna. Sok dewek ningali. Jaka Sinangling muka heula buntelanana puguh keur dilinglungkeun tea. Geus teu make deui loba tinimbangan sigana teh. Kembang pancawarna dina waktu harita langsung ditembongkeun ku jaka Sinangling. Ngan sakilat kembang pancawarna disamber ku leungeun si Topeng Mayit. Saterusna kembang pancawarna diulak ili. Geus kitu si Topeng Mayit ngagerakeun deui leungeun katuhuna plak. Dampal leungeunna nampiling pipi jaka Sinangling 2 kali. Kajadian saterusna jaka Sinangling jadi pulih kasadaranana. Kaget anu lain di kieuna jaka Sinangling ningali kembang pancawarna aya dina leungeun si Topeng Mayit. Jaka Sinangling neuteup ka si Topeng Mayit bari terus nyarita. Ta kembang pancawarna kuring kunaon aya di anjeun? Anjeun si Topeng Mayit teh nya. Bener jaka keling.
Dewek si topeng mayit ieu kembang pancawarna dibikin ku maneh ka dewek. Kangaranan anu geus aya dina leungeun dewek jelas moal bisa dibalikeun deui. Jadi ieu kembang pancawarna teh ayeuna mah jadi milik dewek. Jadi milik dewek deuleu kaharti ku ilaing Jaka Sinangling. Jaka Sinangling anu geus pulih kasadaranana jadi ngarti ayeuna manehna aya di tempat anu asing. Kembang pancawarna milikna direbut ku si topeng mayit. Kembang pancawarna bikin deui ka kuring topeng mayit. Bikin deui. Teu bisa deuleu Jaka Sinangling. Dewek leuwih pantes ngapip milik ieu kembang pancawarna. Lain ilaing. Lain bae dewek engke bakal kasohor salaku jago nomor 1 di dunia kajawaraan. Tapi dewek sekaligus jadi tabib sakti anu mampu ngubaran rupa-rupa penyakit. Jaka Sinangling nyobaan nyadarkeun si topeng mayit anu geus ngarebut milik batur. Anjeun sakuduna sadar topeng mayit. Ngarebut milik batur jeung banda anu lian kawilang tindakan anu salah. Dosa keur diri anjeun topeng mayit. Dosa. Keur dewek eueuh istilah dosa-dosaan deuleu. Anu penting dina waktu ayeuna mah karep jeung kahayang dewek bisa laksana. Ieu kembang pancawarna jadi milik dewek. Si laing geus eueuh hak kana ieu kembang pancawarna. Kaharti. Tapi teu bisa kitu bae anjeun sawenang-wenang ngalakukeun tindakan topeng mayit. Eta kembang pancawarna tetep milik kuring. Lamun memang si laing boga kamampuan pikeun ngarebut deui ieu kembang pancawarna, sok rebut. Ngan lamun terus kojor montong nyalahkeun dewek sia. Leuwih hade ayeuna mah ilaing gancang ini tinggalkeun ieu petempatan Jaka Sinangling. Kitu oge lamun si laing hayang salamet. Sok init. Ku dewek ayeuna masih keneh dibere kasempetan. Jaka Sinangling ngarahuh jero hatena. Ulah boroning manehna anu teu bisa kana ilmu silat dalah sanajan nyangking ilmu silat oge cantang tu bisa mampu ngalawan si topeng mayit. Bet Mbah Garabag oge apanan rubuh ku si topeng mayit. Aya anu teu kaharti jeung matak bingung pikeun Jaka Sinangling dina waktu harita. Sabab Sang Hyang Roban anu biasana masok datang ngabantu nulungan di mana dirina kacangir bangban atawa nying hareupan bahaya sok rajeun terus nulungan. Ayeuna pitulung ti Sang Hyang Roban anu diarep-arep teh tetela eueuh datang. Ningali Jaka Sinangling ngahuleng, si topeng mayit kadenge dina waktu harita nyarita deui. Lain kalah kagahulang Jaka Sinangling, mengpeng dewek mereka sampetan kasih laing hirup gancang. Init tinggalkeun ieu petempatan deuleu. Tapi Jaka Sinangling tang tube teu bisa kitu bae daek diusir init ti dinya. Sabab kembang pancawarna kalakah direbut ku si topeng mayit. Jaka Sinangling da puguh memang ngarasa anu boga kana eta kembang pancawarna. Harita manehna nyobaan ngarebut kembang pancawarna tina cekelan leungeun katuhuna si topeng mayit. Tapi ngan sakilat leungeun kenca si topeng mayit ngajeblag dadana Jaka Sinangling, ngajadikeun Jaka Sinangling langsung ngajengkang bari ngabebengkang ngagero nahan ka nyeri. Aduh, jengkang kebut. Dina kaayaan Jaka Sinangling masih keneh nangkarak bengkang dina luhur taneuh. Duruduk, harita digusur dibawa ka lebah gawir. Kajadian saterusna memang geus di luar kemampuan Jaka Sinangling pikeun ngalepaskeun diri. Bangun anu hampang nakeranan, Jaka Sinangling dibalangkeun ka lebah gawir tea kadenge. Sora Jaka Sinangling anu ngagero panjang awakna asup kana jero gawir. Set, kabang, koreang, gurubas.
leang kejebur. Jaka Sinangling langsung dipapak ku gulidagna cai walungan gede anu saterusna ngaleng-leong kabawa palit. Si Topeng Mayit mancuh dina tangtunganana bari ngumbar kasukana. Rasakeun sia ku maneh dilejak ka Sinangling. Konyor sia kabawa ku cai walungan. Dewek ayeuna jadi jalma anu nomor hiji dina sagala rupana. Dunya kajawaraan bakal dikawasa ku ilmu silat aing. Lian ti eta dunya katabiban oge kitu deui, moal aya nu bisa leuwih ampuh tibatan diri dewek. Bakal bisa ngubaran sagala rupa panyakit ku kembang pancawarna. Kembang pancawarna anu ayeuna geus aya dina leungeun dewek. Ngaran aing bakal jadi sabiwir hiji. Geus moal aya anu mampu nandingan deui ka diri aing. Suka kana hatena, suka. Ya, jorelat cileng les. Jirim si Topeng Mayit ngan sakilat dina waktu harita ngajorelat ninggalkeun eta patempatan duka teuing ngrek ka mana nu saterusna. Caturkeun harita ayu manganti mangsa dirina ngambah ka salah sahiji lembur lantaran memang kapetingan di jalan terus ngadon milu mondok di salah sahiji imah. Pribumi tetela awewe jeung lalaki anu geus karolot kawilang balager tur teu kaberatan narima ayu manganti milu mondok di imah manehna. Memeh salare tibra maranehna terus ngarobrol. Dina mangsana ngaguar obrolan, ayu manganti ngadenge deui bae ngaran si Topeng Mayit anu jadi bahan caritaan. Eta lembur oge tetela diranjah ku si Topeng Mayit. Geus aya sababaraha urang wanoja anu geulis rupa anu jadi korban si Topeng Mayit. Kadenge pribumi awewe kolotea harita anu cumarita. Nu matak mate. Kaget nyai. Bet meniwanian lumampah sosoranganan. Natasieun panghijeng si Topeng Mayit anu kejem, anu resep kaparawan anu geulis. Ambe nyaan. Nyaan dudengan nyai mah. Si emak dina waktu harita ngareret kanu jadi salakina anu dereret ungeuk bari ngawalon. Bener mak, bener. Tapi nya kitu teh deui. Boa geus moal datang deui meureunan ka lembur urang mah. Tah anu ngaran si Topeng Mayit teh malah ceuk beja mah. Lain ka lembur urang hungkul tah si Topeng Mayit teh. Oh, nebarkeun mamalana. Ayu manganti ngabagikeun paneuteup-na ka pribumi teu rilat terus kedalisan. Memang leres di lembur anu sejen oge si Topeng Mayit nebarkeun mamala. Malah tos seueur anu jadi korban. Ngan anu jadi penasaran keur abdi mah di mana dumuk matuhna tempat cicingna eta si Topeng Mayit teh nya. Sabab dulur abdi oge anu ngaran Jaka Sinangling dibawa deui tah ku si Topeng Mayit teh. Ke, bapak oge kaget yeuh nyai. Ari Jaka Sinangling dulur nyai teh lalaki atawa awewe ke. Mun lalaki rada aneh oge. Sabab biasa lamah anu dibawa ku si Topeng Mayit teh nya anu diculik maksud teh wanoja
anu gelis rupa awewe. Hari ieu mah lalakinya. Nah rek dikumahakeun eta Jakasinangling teh nya. Rumawi abdi oge teu ngarti ya teh Pak. Ngan keur diri abdi memang aya balitungan anu kudu dilakukan jeung satopeng mayit ieu teh. Sabab pun bapak Mbah Garabag ajal binasa ku satopeng mayit. Baru. Mak, ieu bapana si Nyai teh cenah nepikeun ka hanteuna ku satopeng mayit. Nya antah jelema teh jahat pisan, heubeut beak ku sorangan kajahatan anu dilakukeunana teh. Bapak milu prihatin, Nyai. Bapak milu prihatin. Ari emak mah eta ku masih keneh untung natenya. Masih keneh untung nate si Nyai. Henteu nepikeun ka binasa deui ku satopeng mayit Nyai. Abdi penak sareng pun bapak dina kaayaan tos ripuh kaayaanana mak. Margi abdi lamin papisah mangsa diri abdi janten muridna Nyai Windu Apsari. Margi guru abdi Nyai Windu Apsari henteu ngidinan ka mana-mana estu terasa sarangan abdi dibaseuh ku anjeunna mah. Oh, paingan atuh kitu mah. Bapak oge tadi saliwat geus boga dugaan Nyai. Geus boga dugaan. Nyai teh lain wanoja anu sambarangan, da beda anu atuh dina wana jeung sikap oge caritaan. Pantes lamun teu neungludeung taya kakeueung, jago silat geuningan. Manehna yeuh si Nyai teh jago silat. Ari sugan mak mah anu bisa kana silat teh lalaki we. Pek teh ampewe oge nya aya nu maher geuningannya. Baca mah ditepungkeun jeung Nyai. Terus terang abdi ieu teh keur neangan satopeng mayit mak, Pak. Nu kahiji lantaran hayang nanyakeun balitungan Malespati abdi teh. Atuh nu kaduana lantaran Jakasinangling dibawa ku manehna. Ngan anu jadi anjakal teh mak teu aya anu terangeun dumuk matuhna. Atuh da saha anu rek apaleun ka jelema saperti satopeng mayit Nyai. Anu tindakanana gerakanana ge lir ibarat ti setan datang jeung inditna oge tara kanyahoan. Jadi saha anu rek apaleun. Ayu manganti ungut-ungutan. Manehna ngabenerkeun gerakan satopeng mayit anu teu beda ti setan. Buktina waktu nyobaan disusul teh dina waktu anu ngan sakedeung geus leungit teu kasusul ku Ayu manganti. Memang satopeng mayit elmuna hebat. Abdi sorangan sebenerna mah kung setepung jeung satopeng mayit teh. Ngan manehna ngejat indit ku abdi nyobaan disusul di udah. Tapi kacepetan gerakanana memang luar biasa lir upama anu bisa ngaleungit bae, Pak. Nu matak cek bapak oge. Jelema satengah setan eta mah Nyai. Heungan naon kitu teh ngan tepung jeung Nyai kalahkah ngejat inditnya. Nah kunaon kitunya? Da piraku ari sieun onaman. Tah duka teuing lebah dinya mah Pak. Abdi ge teu ngarti. Ngan ari keur abdi mah tetep be bakal terus nyusut mapai laratanana. Sabab satopeng mayit kudu tanggung jawab kana tindakanana Pak. Lian teh eta abdi salempang kana kasalametan Kang Jakasinangling anu dibawa ku anjeunna mak, Pak. Pribumi salaki pamajikan teh silih teuteup. Nilik dina sikep jeung caritaan Ayu manganti anu sakitu dariana. Manehna boga kayakinan naon anu dicaritakeun ku Ayu manganti lain caritaan atawa rekaan anu pinuh ku bohong tapi estu anu sabenerna. Kadenge pribumi awewe anu nyarita deui.